teger baik urang mah ngaharamkeun haram bae dek nurut kajen teh aing mah jang diri aing bae jang diri aing bae wayang ngomong aing mah ngomong bae sia deuk ngadengkeun lolos teu kajen sanggeus ngadengkeun deuk make deuk teu sabodo sia aing mah aing bae sesuai jeung aturan sia teu percaya dibuka ku aing kitabna tah eta teu akur pahamna leg-leg paham sia geus bae bakal sinaran itu mah gede amat hurung mah itu mah obor mah nu deket kacaangan nu jauh kasih lalatuan eta obor. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah nitah deui khususna ka Kangjeng Nabi umumna ka umatna kita berdakwah ta'alau kita berdakwah amar ma'ruf nahi munkar supaya ulah eureun-eureun salila hirup ngajak kahadean ninggalkeun kagorengan kumaha kamampuan masing-masing diberena ku Gusti Allah ulah eureun salila hirup amar ma'ruf nahi munkar ngajak karena kehadean ninggalkeun kasalahan-kasalahan. Gitulah Kangjeng dititahna. Eureun-eureun terus Kangjeng berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Didukung ku para sahabat. Pengorbanan-pengorbanan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar geus jelas. Lantaran lain bae ngorbankeun harta jeung tanaga paeh ge dikorbankeun demi keutuhan agama dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Nu perlu diperangan perang sabaraha tokoh sahabat anu gugur di medan laga. Sebab perang mah alqital sijal, kalah dan menang. Kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah. Terus baik. Nah iyalah nu kudu diteruskeun teh amar ma'ruf nahi munkar datang ka kiamat ulah eureun-eureun kudu terus amar ma'ruf nahi munkar sesuai jeung fasilitas anu dibikeun ku Gusti Allah nu dibere ku Gusti Allah ka urang nu dibere fasilitas dateangan sakadar ilmu doang sampaikeun melalui ilmu amar ma'ruf nahi munkar anu diberena dengan kekuatan laksanakeun amar ma'ruf nahi munkar melalui kekuatan anu dibere wilayah laksanakeun amar ma'ruf nahi munkar melalui wilayah rapih lamun urang babarengan ngangkat agama dari berbagai skop berbagai kalangan anu ngan sakadar dibere ilmu doang melalui dakwah mimbar anu dibere kekuatan ku Gusti Allah teh melalui kekuatan tangan besi anu dibere wilayah melalui kitu birokrasi dakwah agungkeun agama rapi lamun kos kitu satu suara ngagungkeun Allah ngagungkeun syariat ngagungkeun Al-Qur'anul tapi ternyata di Indonesia mah teu dakwah melalui kitu wilayah geus nihil birokrasi geus teu dipercaya setik-etik acan jang dakwah ngadawahkeun Al-Qur'an rentul gereja rentul kapasekan rentul maksiat lantaran dikondisikeun melalui birokrasi melalui kekuatan jawara nu bisa diandalkeun sebab jawara ngan saukur mamawa kakoprok kuabeh jawara teu bisa diandalkeun jang dakwah kekuatanana hanya sebatas beteungna jadi centeng di pabrik jadi centeng di pasar jadi centeng di negara make hideung kabeh ge eueuh nu make mawa dadu nya teh kuprak kotok bebeak teu bisa diandalkeun dakwah melalui kekuatan seseorang kuari dakwah make mimbar ngan tinggal hiji doang ieu mah galak teuing kiai teh cokot ku Golkar hayang naon sia hayang naon hayang majes di jalan tapi ulah kitu sia ngomongna hayo kuar
aya deui aya naon sia mobil je wari mah nu tadina assalamualaikum nage tegep assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tegep tadina kuari mah assalamualaikum wabarakatuh nu tadina mau pemangkebu luar jasa ge gitu geus dijenkeun majelis komo di harapan ku bupati mah emang Allah teu nyaho nginggis urang lamun kos kitu dakwahna sebatas majelis sebatas masjid sebatas pondok pesantren sebatas kendaraan dakwah dengan syukur sakitu doang keun bae lah acak-acakan ge geus kandas mentak ieu mah beuki surut sedengkeun di titahna terus amar ma'ruf nahi munkar teh ulah eureun-eureun dia harita di zaman Kangjeng teh loba nu didakwahan ku Kangjeng tapi geuning Yahudi mah terus bae jeung munafik mah sehingga perang Kangjeng terus diteruskeun ku para sahabat beuki parah ngan di zaman Kangjeng zaman sahabat sampai zaman tabiin mah masih keneh deureus keneh teu berdaya Yahudi teu berdaya munafik berdaya nyana nyilip ka sisi tapi tepeleba asbat tabiin nu mantak nyeunlah kekuatan Islam ge mujtahid harita masih kena khalifah kabelah dia geus teu kuat asbat tabiin gempur ku Yahudi masih keneh kuat Islam teh terus makin gede gempur deui ku Kristen ku Yahudi perang bangkit deui di zaman Raden Patah Sadunya bangkit ti harita teh kabelah dieuna teh ciut datang ka kuari geus aya ditungtung jasa negara geus anu make Al-Qur'an negara geus make hukum Belanda geus make hukum Amerika geus ieu demokrasi kabeh masalah stabilna tapi ternyata dirasakeun di unggal negara ya kos kieu mungkin geus aya sunatullah kos kieu masalah geus ta ieu nu kuari kurang dicaritakeun saat urang dakwah amr ma'ruf nahi munkar teu mampu melalui birokrasi geus nihil hiji-hiji acan urang ngandalkeun DPR tatadina mah nu mantak kiai nararaeke sugan bae hiji poin Quran anu diasupkeun ternyata kandas kemudian urang atuh melalui tangan besi kekuatan jawara numpuk di Tanjung Priuk kabeh jeung di Grogol kabeh ge jawara nu diandalkeun kuari melalui pondok pesantren dimodernkeun teu bisaeun ngomong cau melalui organisasi NU baheula bisa diandalkan kuari melalui organisasi Muhammadiyah baheula mah kuari geus mun teu make ada geus NU na make akene Muhammadiyah mah melalui organisasi Persis Persatuan Islam geus uang-uang aja. Teu bisa diandalkeun ku ari. Timbul Amerika nyieun kekuatan di Islam teh coba untuk mengecek. Melalui PKS jang mengecek sejauh mana coba kekuatan di Indonesia. Setru ternyata masih keneh ngembut. Ngan masih keneh ngembut ge terus bae sebab jana mah neundeunna di birokrasi. Wahabi, Persatuan Alumni Madinah kita ngembangkeun kawahabian. Di Indonesia, di Bogor teh, Jakarta teh, Lampung teh, Sumatera teh. Bangun pondok pesantren sesuai jeung gambarna, tapi awas harus pakai aturan Wahabi. Kuari dikembangkan pondok-pondok pesantren alumni Madinah, alumni Misro. Amis di jero. Napas sunian kabeh. Iya pondok pesantren salap. Dakwah terus bae jeung santri, dakwah mimbar lumayan. Nyana mah geus teu ngaharepkeun berkat-berkat acan. Ai aya atuh alhamdulillah ai menta masalah geus. Terus bae.
parah sama. Tapi masih keneh terasa di masyarakat dakwah pondok pesantren salaf. Gaji. Nang saha eta ngagaji nang Amerika. Kula di Indonesia di dia satahun keneh kadek digaji geus ngomong bae engke mah pondok pesantren kiaina digaji, engke mah digaji. Satahun keneh ka digaji geus ngomong bae. Kunaon kitu? Pan Bill Clinton bebejar itu. Lain kaing, sama sok haji sombong cenah kiai. Atuh ka pemimpin urang Gus Dur geus nyarita. Tidak tertahan si Gus Dur nanti. Gus Dur geus bebeja. Terus kuari karasa melalui gubernur, melalui camat, dana pondok pesantren aya siga rapih pemerintah teh dikemas sedemikian deh. Padahal dek maehan sinar agama. Dek supaya meles demokrasi ala Amerika. Tinggal hiji dua diperhitungkan kuari. Ya bin badan intelijen negara. Wah, coba kumono ya. Bagian agama coba. Geus sabaraha persen turunna? Masih seberapa persen nu kuat? Emang henteu aya penelitian? Aya. Nah, dakwah teh terus. Di zaman Kangjeng Nabi dakwah amar ma'ruf nahi munkar ge jelema teh teu milu kabeh. Hate Kangjeng Nabi langsung leuleus, manusiawi ngaranna. Itu kene para sahabat manusiawi. Secara kemanusiaan di mana dakwah teu nuturkeun teh. Aduh, tapi ketika kembali ka Gusti Allah jadi titahna ge nyampekeun doang teger. Ketika leuleuh hasilna loba kene jelema nu teu nurut leuleus. Ketika kembali ka tugas ge nyampekeun doang teger. Manusiawi ngaranna kos kitu jeung kos kitu. Ketika aya kebimbangan, aya ieu teh kumaha, secara manusiawi turunlah ayat. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum. Wahai jelema-jelema lu ariman, sing ingat, sing eling, alaikum anfusakum, netepi anjeun ka diri anjeun, jaga diri anjeun, pelihara diri anjeun, ulah sampaikeun ka bawa caah ku permaksiatan. Keun bae batur mah la yaturrukum man dhalla idza tadaitum. Moal ngabahayakeun jelema anu bahaya, moal ngabahayakeun jelema anu bodoh, moal ngabahayakeun jelema anu nyacan. Idza tadaitum, di mana anjeun geus boga hidayah, di mana anjeun geus menang hidayah, di mana anjeun geus istiqomah dina hidayah Allah. Kajeun batur mah batur bae, maneh mah alaikum anfusakum. Na ieulah ngangeunahkeun ka Kangjeng, ngangeunahkeun jang para mukminin nu mantap. Ayat ieu cek Sidina Abu Bakar teh jang engke ieu mah di akhir zaman lain jang kuari. Geus dipersiapkeun ayatna ku Gusti Allah, diturunkeun ka Kangjeng Nabi urang melalui malaikat Jibril, tapi dipraktekeun nama cek Sidina Abu Bakar engke di tahun 2011. Geus aya ayatna. Geus aya ayatna kuari ieu, pake urang ayat ieu, pake. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai jelema nu ariman, kelas-kelas para kiai, kelas-kelas para ustad, ge anu teu asup Golkar, ge nu teu asup partai, ge nu teu asup organisasi. Ieu mah ayyuhalladzina amanu, anu bener-bener dek dakwah tapi teu mampu dakwah anjeun teh. Nu mantak teu mampu kunaon? Loba jasa halangan-halanganana ti sisi ti gigirna. Kudu kumaha tuh? Ieu urang mun dakwah make birokrasi geus eueuh, mun urang dakwah make kekuatan moal kebal sabulan masina ge dibunuh. Urang dakwah make sumut ge kuari teh geus sing harieng ceuli teh ngaharamkeun kredit bae ge nu jadi musuhna kiai deui. Ngaharamkeun invest daging bae ge. Lah, kieu uci bae didenge, ulah didenge. Geus kadar itu bae. Ngaharamkeun bunga bank, ulah dituturkeun moal maju sia. Kiai keneh nu ngomongna. Berarti kan geus kumaha ieu teh? Deuk gadakwahan saha lantaran nu dakwah kiai nu ngahalangan kiai keneh bae. Anu boga hayang porsi, nu hayang boga porsi, nu hayang boga kamangpaatan di bank teh, di kredit teh, di daging teh dan lain sebagainya, nyana nu ngahalangan teh. Berarti geus teu daya teu upaya, tidak satu suara dakwah teh.
Padahal kitab namun ditanyakan Al-Quran, mun ditanyakan hadisnya Bukhari Muslim, mun ditanyakan usul fikihna Jamul Jawame, mun ditanyakan alatna Sarwa Alpiyah Johar Maklon Mantek Juman dan lain sebagainya. Tapi ketika geus wujud jadi kiai tita dakwah teu satu suara nu ieu ngaharamkeun nu ieu henteu. Bahas. Coba urang bahas di NU tentang kepemimpinan wanita. Dibahas tadina haram sekian tahun di tahun 2000 di tahun itu 26 hitoh 26 baheula tahun 26 sampai di masa Gus Dur haram kepemimpinan wanita sebab NU adalah organisasi sosial keagamaan mutlak dikemas ku Ki Hasyim Muzadi boleh hese suara geus boleh geus bae masyarakat gejang geus kiai na gitu kan ngamenang. Ketika satu suara riba haram eta teh bunga bank haram dunia kelasna dibahas di Indonesia organisasi Muhammadiyah haram organisasi NU leuwih teu lah ngaharamkeun berbagai organisasi haram media kabeh dibaca haram kabeh ketika paksaan Amerika melalui IMF datang ke Indonesia dipaksakan tidak boleh tidak dang harus dihalalkan itu kredit bahas melalui organisasi harus dihalalkan itu bunga bank bahas melalui pondok pesantren modern tayangkan di TV hasilnya media halal dakwahnya siapa yang mengharamkan kiai ortodok itu sudah dibahas itu di pusat sudah dibahas di organisasi halal tinggal urang bae nu dihandap nu nyekelan keutuhan Al-Quran ngek itu bese paeh geus kumaha coba hayu deuk ngalawan saja anu ngahalalkeun ge kiai keneh hayu coba belebah mana ayeuna urang deuk tegerna agama aya ge di Arab masih keneh rada deres ge bankna ge geus wilah-wilah ieu mah bank asli ieu mah geus bank nasional bank internasional geus teh asli deui make kitu keneh tadi Arab mah di urang mah geus eueuh ganti bankna bank syariat leuwih parah. Ya kumaha ieu eueuh suara dakwahan hartina ieu mah deuk nyaritakeun deuk kumaha ieu urang dakwah janu ngahalanganana loba make ayat mana atuh urang sementara dakwah amar ma'ruf nahi munkar teh wajib kewajiban urang datang ka mana aya ieu ya ayyuhalladzina amanu wahai kiai-kiai nu di Bandung nu di Garut nu di Tangerang nu di Banten tenang abeh maneh tetep henteu ditanyakeun ku Gusti Allah alaikum anfusakum urusan diri maneh bae kajeun teuing batur mah heulana kajeun teuing batur ngeridit maneh mah ulah sok ngeridit mun endek nu leuwih gede bae ngeridit batur mah kajeun teuing ngahalalkeun bunga bangge maneh mah ulah batur mah kajeun teuing impes daging ge sia mah ulah alaikum anfusakum jang sorangan bae heulanan alaikum anfusakum da engkeun mah ku ari mah ye laifazuha jaga gitu wa kumu bisolahia diri sorangan rapihan tentang awak supaya awak maneh terapi sesuai jeung aturan syariat la yaturukum mamballa moal ngabahayakeun ka anjeun jelema nu sasarna jelema nu sasar bodohna jelema nu bodoh nyacadna jelema nu nyacad moal ngabahayakeun ka anjeun idah kadaitum di mana anjeun geus menang hidayah lah jatuh lain teh nya hodek dakwah teh naon nu deuk didakwakeun aing ngalem ka camat jeung ka bupati Doraka jasalahnya nana ngalem ke presiden Jadoraka teu mampu ulam alam gitu teh daripada urangnya ngalemnya disiksa di akhirat maningan dakwah nu bener bae dakwah nu bener ditangkep sia nyarita-nyaritakeun gitu dianggapna sebagai makar sebagai penghalang kemajuan negara terutama di Indonesia komo orang-orang intelek mah segala dokterandus segala profesarus ulah mah inget kana is gitu teh sok aya inget jelema kiai ortodok ditanya begitu kepemimpinan mimiti militer kemudian sipil kuari militer ditanya kiai ulah bandingkan ku kiai naon ieu pemimpin orang maning militer apa maning sipil ceknya nanti lah militer mah endek militeris endek sepilis sarua bae ceknya nanti cek anu nanya pan sepilis
Aduh. Mal ngerti orang ketos mah. Kita mah yang intelek bet mah. Eta teh urang ngomong-ngomong kos kitu teh da aya non kitu ngaranna. Aya tijalikeun. Cek ieu teh militeris dek sepilis sarua bae. Kan jadi kieu atunya. Ieu mah kudu ka dokter atuh mah. Daya teh geus teu daya teu upaya. Teu daya teu upaya. Sementara masyarakat teh akan hayang nu asli. Coba adapun pelaksanaanna mah kumaha kuatna bae. Neangan sakumaha lauk. Neangan cai lauk teh. Sebab lamun dicai hirup lauk teh. Masyarakat ge saurua ketika orang macaan Al-Qur'an coba nurani ieu ka mana? Masyarakat neangan nu asli. Ka mana ieu teh nu asli lauk di mana geus manggih cai? Oh heran, tentrem. Masyarakat manggih nu asli sarua bae. Adapun pelaksana mah datang ka imah nanya ge atuh bingung ieu. Aing heran ieu cenah cekna. Aing ciger-ciger mah ciger-ciger kredit motor aing teu daekeun lunas. Asa jasa ya. Merontanya nah aduh aing kumaha ngalamun bae satu sisi butuh satu sisi haram kumaha kami jaga pemajikan neng nyai ngridit sakieu haram ieu kumaha lah didengekeun butuh geledeg kenca datang tuh saknya teh aing tadina meundeuk rada bener bae aduh hese jasa aduh neng urang ngawarung eta pan modalna ti bank ajo cak kiai ge eta ngridit gitu haram cenah urang ka neraka. Ah, moal kebal di neraka mah. Kebal. Itu dia mah urang isin bantuan teu ke motor-motor ajan ge sudah dengekeun. Ngajina pindah atuh ka Kiai Golkar kakak. Tinggal salaki be. Aing ieu salah milih teh naon pamajikan ieu. Kieu amat sih pamajikan diajak. Diajak ngaji ka Cilongok. Ngaji, ayo ngaji, dibonceng. Ayo, bonceng. Lain ngaji milihan aduh barang datang ka imah teh taka hasil ngaji naon beuh kasempak-sempak dibeuli dites ku salagina ieu tadi ngaji sia ngadengikeun teu masyaallah aing salah milih asana kajian ku apa nyandung bae gitu ya berat tah lamun geus ka kitu tah eta neangan nu asli engke jang pertimbangan bejakeun kanu saja ente percayaan teh beda bae tetep bae neangan lauk teh neangan cai bae mijah disebut teh kepagi jeung cai tentrem lauk nurani teh kos kitu sebab urang diciptakeun fitrah suci urang teh nah lingkungan urang anu ngadidik urang teh bener lingkungan urang ngadidikna teh ngadidik riba lingkungan urang ngadidik haram lingkungan urang ngadidik bohong lingkungan ketika kembali ka nurani deui di mana sih nu asli ayang. Nah, ieu ayatna alaikum anfusakum ketika aranjeun kabeh hararese jang nyaritakeun dakwah amar ma'ruf nahi mungkar anu bener lantaran nu ngahalanganana di kalangan anjeun keneh ceuk urang perahyangan mah piring ge tara pake truk jeung kekenceng piring mah jeung piring deui gelas mah jeung gelas deui aya bahasa ti Kiai Hairun gedang hepe menan hepe ku baturna kilok aya gedang hepe katendet ku nangka nah iyalah nah kudu kumaha tuh alaikum anfusakum diri anjeun sekuatna datang ka mana rapihan diri anjeun ifazuha jaga diri anjeun raksa diri anjeun supaya selamat di dunia selamat di akhirat lain berarti tanggung jawab ka umat tapi kuari hese jasa nyaritakeun asli wa kumu bisolatiha anjeun sing rapih hirup Allah maha uninga sebab Allah teh nyeun khalifah pengurus di antara khalifah teh anjeun lantaran anjeun dititipan ilmu tapi kan teu mampu nyaritakeun coba urang nyaritakeun haram di kepolisian moal beres nyaritakeun hukum Islam ku hari di DPR moal beres nyaritakeun haram di birokrasi moal beres ku hari nyaritakeun di mimbar kenceng teuing bahaya nyaritakeun urang di mana hese alaikum anfusakum diri urang meh heulanan batur ngredit urang henteu batur bunga bank terus bae urang mah henteu batur invest daging urang mah henteu batur mah boga TV gude urang mah minimal nu leutik bae lah
mun ditanya yang kiai boga TV sakit ge nangaletikeun kamari mah gede ieu geus minjum berarti tobat itu tobat orenganan HP na gaya TV-an orangnya nama teu eureun-eureun nonton TV boro-boro nanaon keur ngising ge nonton TV bae boy mah kiai Golkar pohara mah sih insyaallah ngeundeuk kumaha atuh ayeuna tah geus harares alaikum anfusakum sok beresan diri heula lantaran moal kebal deui urang bakal ngalanjutkeun hirup di dunia nyebrang ka alam itu tanggung jawab masing-masing dibejakeun nu aslina bae la yadurrukum moal ngabahayakeun ka anjeun mandalla jelema anu sasar artina dallud dolin jahlul jahilin mula'amatul laimin mulai pengaruh mun anjeun idah tada itu geus menang hidayah baca kurang kitab perhatikan baik-baik urang boga guru batin makomo anu urang teh mantep jasa mun urang boga guru kecuali mun urang teu boga guru dibaca mah dibaca ta Minhajul Abidin dibaca mah dibaca ta Ihya tapi tetep bae wayah ngalalakon mangalakon henteu boga guru encan pernah beat jeung guru teh lantaran pembatalan pan aya can boga guru mah mun boga guru mah pan awas ya ngelengka sia ka arena politik batal sia malek ngalengka sia ka arena eta can bisa tapi mun can bisa ngalengka sia di organisasi eta sia masih keneh kabita ku pamerena sia masih kabita keneh ku pangalemna batal sia moal daekeun lelengkahan ka dieu ih kajet nyana mah nyana bae di politik nyana mah meureun geus bisa di organisasi nyana mah meureun geus bisa sugan sia dakwah sia teh hayang naon sia ha nu sabenerna pan aya boga guru mah kos kitu sia diondang unggal peuting muludan hayang naon nu sabenerna secara batin teh ditanya urang teh hayang naon hayang kebeuli apaan sah cicing jadi mah cicing sia deui cicing lamun sia eta acuana cicing sia siksa sia di akhirat ye jamun ang cenah dibayar ge bonong sok kiai teh bonong mun geus kitu dibaca kunyana surat Yasin unggal malam Jumat dibaca kunyana jeung anak dibaca kunyana unggal zarah dipake istighosah baca ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun tuturkeun ku maneh nabi tuturkeun ku maneh rasul tuturkeun ku maneh wali tuturkeun ku maneh kiai la yasalukum alaihi ajra anu tara menta buruhan tara menta upah sedangkeun anu sok menta upah mah moal beres nuturkeunana lamun nuturkeun ka kiai nu teu menta upah mah etalah kiaina wa hum muhtadun nu meunang hidayah taya idah tada itu idah taya tuturkeun ku sia kiai anu tilok menta upah sebab eta kiai nu tilok menta upah muhtadun lamun sia nuturkeun kiai Golkar nu sok menta upah deukeun ku sia ngejebur kabehan sia madak kadituna menang kredit ge ngajebur sia menang cenah riba ge ngajebur sia tuturkeun sia mun hayang nuturkeun mun hayang ka neraka tuturkeun eta kuncina eta ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun dibaca ku kiaina eta di mah bupati korenganan di jerona teh eta teh nya teh keur menta buruhan dibaca ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun dibacana di pendopo hari praktek horeng hayang menta 3 juta sakali maca Yasin muit tolol kiai goblok ayat eta engke nu bakal ngahajar di akhirat ya ayat ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun nah sia aing geuri dibaca ku sia tapi sia kan menta buruhan cak ayat aing deuk nyeret sia ka neraka jahanam moal kebaliangan 1000 tahun doang yai isi amat baca kusia di pendopo baca kusia pakai istighosahat baca kusia babarengan jeung masyarakat ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun sia na ge menta buruhan deuk bener kumaha masyarakat deuk bener kumaha nah sia beunang ayo sia nu ngajina handap pentanggal Ambon teh nyahoeun ieu urang teh butuh penjernihan batin
alaikum anfusakum cek Gusti Allah mun geus hese hiruk pikuk manusia geus hese maneh gerak jang dakwah amar ma'ruf nahi munkar nu diwajibkeun jang diri maneh bae ku ari mah ulah tergelincir kana maksiat pamajikan ajak anak ajak lamun boga santri ajak tuduhkeun lamun maneh aya nu ngadengekeun pengajian bae bejakeun nu sabenerna lamun maneh ayeuna mah dihina bae eureun lamun maneh ngaharam-haramkeun kredit aju maneh teu kuat eureun di kelompok eta neangan deui tempat nu saja lamun maneh nyampaikeun bahwa riba buang bank teh eta teh naon kitu ngaranna bunga bank teh riba aju dicemooh maneh eureun daripada engke mana di sel mendingan pindah tempat bae pindah tempat lamun di mana geus hese balik deui ka imah sampaikeun di imah bae di imah ge teu meunang nyampaikeun ka anak bae hareos eta haram kredit eta haram sok anak nu batur ge ngredit ya si anak nurut ka saha ka abah atuh bantu lah abah mah kuno aduh cak geuna teh aing ge dakwah ka anak ge horeng teu bisa ka pamajikan bae eta kredit haram loh kuno batur geus naik motor ieu masih kena haram kene bae aduh horenganan ka pamajikan ge hese ka anak ge hese alaikum anfusakum diri urang bae aing mah sabodo tanya sia di sarean mah di sarean bae ku aing jadi dakwaan mah geus tapi siapan terus bae tetep aing aya butuh mah butuh ka sia ngan urusan kos kitu nah urusan sia tanya aing mah geus henteu tah geus bae alaikum anfusakum kurang kumaha Al-Qur'an ngeunaheun jasa amar ma'ruf nahi munkar teh lamun lalega sok luas telah lega sempit tetap sempit datang ka boro-boro jang batur jang pamajikan hese mah ulah neng ieu kreditan geus sabaraha motor geus sapansang geus kalau hari nokot deui nu Pak sia teu ngadaekeun ngaji nah kuno teu kieu bae mah awal aya kakak mah kieu kulantaran sieun nah bisi haju isuk page teu pae basana berat kakakku percaya jasa ka Al-Qur'an jeung percaya jasa ka uraian Al-Qur'an dina kitab eta teh haram kakak mah deuk ngaberesan enggak tanggung jawab neng batunya ha gas tanya neng tanggung jawab kakak mah ulah dibawa-bawa tapi ai waktu milu mah kakak milu misalna butuh ngan eta tanggung jawab wah pinter kodek ai kana raka kula ai milu mamilu eta bahasa orang Cikupat kos gitu persis eta masyaallah da ieu mah beneran ieu mah bener atuh geus ya tanggung jawab kula geus kula nu ngajalankeun tah warung geus aing mah henteu nya geus tapi tetep AHS mah bareng oh geus beres tah urang alhamdulillah teu bisa berarti urang ngandasatan pamajikan alaikum anfusakum ulah dordar urang nonton TV pamajikan nonton TV betoel nih nonton TV nonong paatna acara runtuy yuk eta teh haram nu kos kitu teh kecuali berita-berita pengajian itu anu kos kitu segala film halah haram aja kabehan geus kos kitu ieu mah saritaan bae eta kadenge eta surahan cak kieu teh haram geus kakak bae ka ditu ka kamar we kakak kula mah kula bae geus geus aing teh tanggung jawabnya aing pan geus nganasehatan si aya geus urang leupas tah berarti ulah jadi pareuman ku urang kur nonton di pareuman tek bae ribut sia ujianana moal dibere nu hareup nonggengnya na kajen kumaha ge sia dibere knalpot bahaya sia make ayat ieu oh alaikum anfusakum aing bae atulah geus bae urang mah balik ti masjid pamajikan jang geus ku urang ditegor urang atuh ka kamar nyetel nu leutik teu beres horenganan itu udah teger idah tadai tumpat deh urang geus meunang hidayah pan nyulusupan hidayah maka jero rahasia Allah sama urang sanajan ngaji babarengan kieu tah hidayah teh akan di luhur teh tah sinar Allah nyulusupkan ka hate masing-masing anu bakal disalametkeun mah langsung set sadar anu bakal moal disalametkeun mah moal aing mah kang ngadengikeun doang anu ekstrim mah dah kiai ieu kos kitu moh henteu atuh masing-masing tah masing-masing tah saha nu disalametkeun ku Gusti saha nu henteu eta mah urusan Allah. Nah ayeuna urang balik ti masjid dan pemajikan nonton TV paling urang reunan atuh
Dia alum kenceng ting pancen sok marah. Eureunna atuh geus. Senyum bae. Urang geus ka kamar kieu bae lah aing mah boga pamajikan gitu. Terus bae urang leuleuy bae alaikum ampus aku urang heula. Urang heula ulah nonton TV urang terus ge pamajikan isinin sorangan. Ge pamajikan isin sorangan gitu. Ieu mah teu kumaha nitah pamajikanana. Ya urang aya teh naon emang eta? Eta naon eta? Eta mah ting-ting. Aduh. Atuh ke akina ge nanyakeun, gedean atuh saeutik ceuk cenah. Tuh atuh ngendek rumah nyaramna atuh. Moal bisa atuh kumaha ge. Urang-urang melu ulah peduli geus. Insyaallah. Ulah nyieun huru-hara di imam masing-masing ke salamet teh. Di akhirat nyana-nyana urang tapi urang negor, diajak ngaji sian geus, dinasehatan geus, tapi sia kitu bae. Sabodo masing-masing. Urang teh saimah, urang teh sakamar, urang teh sa naon kitu ngaranna saatap, tapi di akhirat engke masing-masing. Salakina mah salamet ka surga, pamajikanna mah atuh ka neraka. Sebab di dunia ditoel geus kredit haram, ditoel geus bunga bank haram tapi tetep baik, ditoel geus kita ulang nonton TV tapi terus baik. Oh atuh masing-masing baik. Jadi ulah nyieun huru-hara berarti dakwah boro-boro jangsa Indonesia cacak-cacak saimah ge anak bae geus teu bisa. Alaikum anfusakum. Diri urang bae heulanan la yaturrukum man dalla idza tadaitum. Asal urang geus boga hidayah kuat moal goyang setik-etik aja. Gila. Ceuk sakaul al-murad nu dikarepkeun ku ayat la yaturrukum man dalla teh min ahlil kitab Yahudi Nasrani. Kajen teuing Yahudi, kajen teuing Nasrani nyana terus-terusan dakwah, terus-terusan nyieun permaksiatan, lapangan maksiat dicieun ku nyana melalui birokrasi, hotel dibangun, nightclub dibangun, remang-remang dibangun, mulai tina urusan-urusan kos kitu, urusan perjudian dibangun, permabokan dibangun. Atuh nyana-nyana urang-urang moal kudu milu ka nyana. Urang geus boga hidayah. Ahli kitab wa gila cek sakaul al-muradu gairu. Gairum cek sakaul mah nu dikarepkeun ku mambala idza tadatum teh lain ahli kitab. Saha jelema-jelema nu nyieun lapangan termasuk urang ge sarua bae. Artina sa Islam tapi nu ieu mah arahna ieu arah dakwah, nu ieu mah arahna permaksiatan. Eta ge sarua bae. Moal kudu ngacokeun ka diri urang, moal kudu ngabimbangkeun ka diri urang, nyana-nyana urang-urang asal urangna geus izah tadaitu. Mantap. Ieu hidayah nu mahal mah hidayah anu mahal mah tah ieu teh loba kuari loba jasa Kristen asup Islam di Amerika ribuan asup Islam ti mimiti WTC dibom mengenal Islam lantaran di Amerika dengan sendirinya nyarita-nyaritakeun tentang Osama, tentang Islam, diceritakan di itu di berbagai media baik cetak maupun elektronik tentang Islam, keganasan Islam, kepiawaian Islam. Ternyata orang Amerika loba anu teu nyaho tentang Islam ku gara-gara WTC dibom loba ribuan masuk Islam. Ku gara-gara Irak invasi, Irak dibom, Irak terus dibombardir ku Amerika. Nurani orang Amerika langsung timbul kok pemerintahan orang kiamat ribuan masuk Islam. Ketika kamari Libya dibombardir malah dek demo masyarakat Amerika ka kitu ka presiden ka Obama cuman ditahan dan tidak dipublikasikan. Ta ieu teh Allah dek mere hidayah mah babari ternyata kuari dek aya nu nyieun masjid di tengah-tengah kota Amerika cuman can diizinan ku Obama. Akibat tahun ieu akibat satu tindakan anu di luar nurani biadab Allah mere hidayah. Jadi hidayah mah eta teh naon kitu ngaranna rahasia Allah. Oh kos marifat deui, kos marifat teh sangat rahasia. Aya jelema nu dibere marifat teh keur lempang, aya jelema dibere marifat keur diuk, aya jelema dibere marifat ku Gusti Allah nyurusup teh keur di masjid. Aya jelema dibere marifat teh keur di tengah-tengah kota nyana tafakur. Horeng di kota teh kos kieu loba awewe anu telanjang mantep amatnya. Tah lain jadi wali sarwana sia.
Nah iya loba perjudian dan lain sebagainya nah langsung diberi hidayah ku Gusti Allah mana nu bener ieu teh langsung ingat kana keagungan Gusti langsung ingat kana keistimewaan Gusti orang masyarakat dan nu geus biadab di tengah-tengah kebiadaban manusia nya nama diangkat jadi wali sangat rahasia ilmu marifat hidayah komo nah di Amerika ribuan jelema nu asup Islam di Inggris ribuan bahkan Raja Inggris adina Raja Inggris panglima Inggris asup Islam wari. Masya Allah lain letik-letik naon kitu ngaranna teh lain letik-letik sejarah tiba heula ge kos kitu bae wari ge di tengah-tengah kebiadaban Amerika justru masyarakatna ribuan nu asup Islam kebiadaban Inggris masyarakatna loba nu asup Islam di tengah-tengah kota Inggris dijieun Islamic Center ku dua jelema hiji Ken Stephen nomor kedua Lady Di cuman dibunuh dengan cara kos gitu kuari dek aya deui nu nyieun Islamic Center di tengah-tengah kota Inggris seorang bintang film nu asup Islam tapi tetap masih kena dipersulitkan tapi kan suarana geus luar biasa berarti kan ieu rahasia Allah nah nu mantak asal geus dibere hidayah bae kiai di tengah-tengah kehidupan anu rusak tetep bae nya nu mah isi komah atuh sia-sia aing bae aing mah ka masjid ka imah magahan ngaji ka masjid ka imah magahan ngaji geus sakitu acan aing mah tinggalin teu boga kendaraan urusan sia aing mah jeung Allah eueuh deui nya sakitu bae engke bakal hurung sinaran teh di tengah-tengah poek aya sinar diudag ku jelema lamun poek mah cenah di dieu aya lampu cenah di dieu aya lampu mana ya lampuna pareum kunaon pareumna sekopi pareum ku sekopi sia mah teu kaharti bae sih ku aing matak aing bulak-balik ge mun aing bolak ieu cenah di dieu aya lampu mana ieu pan poek amat pareum kunaon ieu pareumna ieu kunaon mobil ti atut pareum cenah di dieu aya lampu ka mana ieu eueuh ku ari mah atuh hurungkeun hese we menyakan emang kunaon kitu pondokna dibangun ku atut pareum aing bolak-balik bae sih mah teu ngarti heran aing mah sakabung mah greget aing ka sia pareum atuh deuk kumaha ieu kerja sama anak nasehat kurang kumaha nasehatna sing hade pareum ku sekupi pareum ku Honda pareum ku pondok pareum ya Allah ya Rabbi neuk naon atuh di pareuman colkeun ulah aya naon set Al-Qur'an hiji hadis ulama tuturkeun deuk aya anu nyumbang gitu berarti sieun dikumbangna 10 juta leutik teh jadi ngarep-ngarep nu gede tolol tong geus ngelentit dibere teh 20 juta leutik dibere 20 nganggeuskeun ku sekupi ces Pandeglang sapandeglang pareum Serang saserang pareum Tangerang satangerang pareum keur carita di Banten pareum kemudian Bogor di Bogor ku pilkada pareum Bandung ku pilkada Garut ku pilkada komo kiai di Garut maceng pikri dulur-dulurna kiai malulu nyana ge termasuk kiai mareuman pondok-pondok pasantren ku ari nu tadina aya santrian di Garut tadina 50 ku ari geus wassalam tinggal pondok bae 2 tingkat santrina eueuh nyanana geus teu ngaji wassalam pikri deuk kumaha teh mareuman teh mareuman ulah kitu geus cing teger bae urang mah ngaharamkeun haram bae deuk nurut kajen teh aing mah jang diri aing bae waya ngomong aing mah ngomong bae sia deuk ngadengekeun los teu kajen sageus ngadengekeun deuk make deuk teu sabodo sia aing mah aing bae sesuai jeung aturan sia teu percaya dibuka ku aing kitabna tah eta teu akur pahamna leg-leg paham sia geus bae bakal sinaran itu mah gede amat hurungna itu mah obor mah penuh deukeut ka caangan nu jauh ka silalatuan eta obor uji kitu teh hampir teu kuat nah kuari teh we riba kredit saha coba guari di imah mana anu henteu ngridit di imah mana anu henteu boga TV iya dicoba ku Gusti Allah saat babari jasa baheula mah
orang deposito ka bank ke anakan atau aya nama orang nunda duit kemudian cokot bunga anak baik eta itu tabungan khusus atau memang nyimpen baik geus kadeuleuk bungana per bulan mun satahun wah bisa ngundak-ngundak jeung tambah-tambah kuari mah urusan kredit aduh meuli motor cukup bae kamari mah 2 juta DP kebelah dieuna 1 juta DP kebelah dieuna 500 DP per detik ieu 100.000 DP hutang 100.000 ge hutang deuk kumaha deui coba mulai kuari diharam-haramkeun ku kiai nu kamari diharamkeun ya kiai na ge ngridit ieu kiai na ge sukut kuari no comment geus teu loba omong kiai mun eta ngridit haram eta cek kiai mah haram lah teu teh mah kumaha eta bae janganana ngridit kijang pan kiai ai deposito si haram dan mengai bae lama kiai teh haram tapi tepatulah teu kumaha urang bae nyanana sok diberepan ku bos deuk kumaha beresna ta ieu dicoba guys lantaran haram ganti kuari mah ku urang kuari mah ku daging make daging kuari mah geus asa bank padahal mah bank keneh koperasi bank daging bank dan lain sebagainya nu ngahuhuluanana kiai keneh bae Masya Allah kamari multi nu ngahuluana di Jakarta di Bandung kiai berudeng deui deuk kumaha coba tabalinger teu ngaraji Masya Allah sosok supi anu ditonton ku urang didengekeun ku urang udang-udang nage lain paranti salat ieu ngahalangan ieu tah ya ge sunah make udang-udang ge tamum eta teh apan dikaluhurkeun jang salat di luar salat mah teh sunah aya nama di luar salat jeung di jero salat make kos kitu bae ieu na kahalangan sujudna ka mana bego nyana kapan jadi kekentongna ngaji henteu sih nu sabenerna lamun nyana geus dipromosikeun di Jakarta kiai sakitu intelekna promosi multi level di aji atuh mantak naon coba di eta mah ti Yahudi ti Amerika kokocoranna ge mantak naon we ditakrib bae teu bisa dilaksanakeun ulah atuh atau urang atuh nyeun sekup urang gedekeun ku urang ulah ngagedekeun batur otakna diteuneun di dengkul lantaran ieu mah bang ieu mah lain baca tuh baca ku mata nu jelas beusi dikerebekeun ka di neraka Masya Allah nah ieu kuari bang dicoba ku Gusti Allah ambalayah geus puguh bang ngajegir gedungna ti pakotaan kuari di kampung ambalayah terus geus kredit na ye awas ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman ka Gusti Allah rek larake rek awawe la yabluwannakumullah yakin Allah bakal nguji ka aranjeun kabeh syai'in ku kreditan tanaluhu anu bisa babari dicekel aidikum kuleungeun daratang sorangan kredit teh ka imah dek ngredit mobil datang dek ngredit motor datang diangsong-angsongkeun ka imah komo ai gincu mata madu geus das wari mah hukum nu galal de mah urang kudu lempang ka ditu tapi tetep bae babari ieu dilarang ku Gusti Allah lialam Allah ngara Allah nyahoeun mayaqafuhu bil gaib ka jelema anu sieun ka Gusti Allah secara gaib sieun teh ka Gusti Allah Allah teh Allah teh kadeu ku urang tapi Allah innallaha ma'ana neuleukeun ka urang saha coba mayaqafuhu bil gaib nu sieun ka Allah begitu datang angsongan kreditan ka urang inget ka Allah Allah neuleukeun riba ieu kajian kukumaha ge henteu abdi moal ngredit moal abdi moal kadeuleuk tegerna iman di jero dada tawaran deui ieu mah kredit tapi murah bungana teh 1% nanti 10% acan ieu malah ngan 2% doang ngan rada relay rada panjang nah ieu mah DP na ge cukup 100 moal aing mah geus boga meuli cash bae moal aing mah kadeuleut tegerna Assalamualaikum bagi Bah belum ada motor ya di sini iya belum ada ini ya udah saya bawain deh mau pengen motor apa nggak punya uang gampang uang mah
udah tiap bulan aja ya kecil anu oge nya 3 tahun dah udah ini mah tuh ya udah bawain satu dah tuh iya teh kan geus leutik ya tah leutik iman di hate jelema eta leutik iman di dadana pagi kiai pagi aduh pagi sibuk ya suka kemana aja ya kadang-kadang atuh undangan ya, muludan aja kalau nggak punya kendaraan sulit kiai iya emang udah saya bawain aja di sini mau Avanza ada, mau Kijang juga ada, mau apa juga ada. Udah yang penting berapa itu? Udah gampang sama saya mah yang penting mah ada KTP sama itu aja surat keluarga udah gampang dah. Aduh itu nah. Ya udah bawain satu. Kiai Blon. Kiai Blon kos itu tah. Gimana nu teger Kiai coba keluar. Demandak ngomongna puluh ya boleh ye. Ayo ngomongnya nager ieu mah cenah loba ieu santri nu ngaraji kuari mah jauh atuh bongan sia diacak-acak ku sorangan bongan sia atuh teu make ilmu boro-boro batur rek ngaji sia ge teu make ilmu keur ieu mah cenah ja iya alhamdulillah nu batur ngaji 20 30 mah datang ka 70 aya kuari waktu sia teh aja di tim sukses segala naik ka panggung segala naon ya emang kos gitu temenang atuh lain bagian sia emang ngariung kuduna lain ngadoa bari cerik di luhureun panggung ngadoakeun kos karar itu ye suka teman teh jadi mamalah atuh pan sia ge lamun teu dibere duit mambung kan ngadoa oh sih kan itu banyakit di babawa kunyana hayang dituturkeun ku santri moal bisa atuh ilmu Allah mah teu bisa pake lalagaan kajeng ting urang muka pondok pesantren niat ibadah dek nungtun santri aing mah kena nyahuan ka Gusti Allah belah dieuna kena bisaeun maca kitab kabelah dituna kena nyahuan ka Gusti Allah abah ibadahna mantep niatan di jero hatena modal kos kitu aju prek bae kiaina sabulan sakali ngajina dituturkeun wae ngaji mah kos kitu tapi lamun urang geus mengkol tidinya mulai ngeridit hayu tiatut hayu ti WA hayu geus ti mana bae geus hayu ceramah hayangna hayang cawambon melulu moal dituturkeun kok bisa gitu Kiai lantaran pasantren mah neuk ngembangkeun ilmu Allah non teknis cek urang ketos non teknis nyaho aing teh nyaho eta di luar teknis pondok pesantren mah geus lamun pondok pesantren make teknis cara pondok pesantren modern dunia tama pasantren mah non teknis teu kudu make teknis pasantren mah lantaran dek nungtun jelema dibawa ka Allah asal dirina madep ka Allah bakal dituturkeun teu kudu make teknis udangkeun budak peuting tahajud berjamaahkeun tahajudna balik we boro-boro tahajud salat henteu non teknis pesantren ulah di pikiran teknis asal betah bae heula di pondok asal betah bae heulanan teu kudu ngaji geus pokona mah masak kees teu kudu ka masjid heulanan asal betah bae heulanan ge isinan sorangan aing mondok geus sabaraha bulan ieu dahar bae can ka masjid tegar ulah non teknis pesantren mah deuleu riwayat waliullah pesantren mah teu kudu dititahan ngaji jang ayo sing bener ngajar teu kudu cicing di pondok pesantren masak kayak beak duit bapana neng sebulan 2 bulan kakarak nyana ka masjid berjamaah Allah nongkrong ngajinya kitab naon kitab aing macan boga mulu ke ngaji ya ku kiai ge asal betah bae ceun teu aya aturan ngaji teu aya aturan sing ade ulah salah lantaran pondok pesantren mah aya anu setahun bisa ngejar 10 tahun beda ilmu Allah mah dikejar sabulan bisa mengejar pelajaran 10 tahun gitulah ieu Allah lamun geus mere ilmu ka hiji santri Masya Allah eta mah make teknis kitu modern tah mah mun mustaqim tah mudirun tah mah moborot pondok pesantren mah tiba heula lagi sok kira tiba heula lagi santri botakan kos du frustasi
ke masjid kabeladi dah geus embungnya bau suka segitu bae mun babaturan saya tak tanya saya satu kumaha aing bae sapir ka Allah mah itu kudu bisa kecuali ka mall ka Allah paling jeung ngabatur aing jeung sia sih getloknya geus satu atuh bararu bentek eueuh masalah dahar teu puguh waktu. Emang santri puguh waktu henteu. Coba bapak-bapak ibu-ibu datang ke pesantren Cilok, jam sabaraha bae aya bae nu masak. Jam sabaraha bae aya nu masak. Tas subuh aya nu masak, jam 7 aya nu masak, jam 8 aya nu masak, jam 10 aya nu masak, jam zuhur kiai ka masjid nyana masak. Asar batur ngaji nyana masak penting waya istirahat nyana memasak kebeh bae aja dicarekan ku kiaina dolah emang kos kitu pondok mah bebas di pondok aja salah cenyahoeun kabeh ge ka rahasia pasantren inget awas nu dek diturunkeun ilmu ulama wali-wali Allah ditarimana kudu nu bersih teu meunang aya paksa-paksaan kudu nu loyok nu rendah hati anu bener-bener endek nu mantak lamun teu betah ku teu betahna bae ge teu boga bagian teu budak ilmu kawalian teu betahna bae anak di pondok pesantren teu boga bagian ilmu kawalian ku betahna bae ge teu bisa ngaji wali eta budak mun bapa mah santrenkeun anak diitung ku ari geus 10 tahun padahal teu bisa ngaji ulah dikukumahakeun geus jadi wali ye emang lain deui atuh lain deui pondok pesantren teh meunang aya aturan-aturan eta mah aturan-aturan ge sewaktu-waktu teu berjamaah saleter eta mah sakadar ngagiatkeun doang kiai teh teu salat subuh berjamaah saleter di jero hatena mah biasa-biasanya supaya budak giat doang kebelah dituna geus giat batu geus henteu deui mana aya nu langgeng aturan di pondok pesantren tuh biasa baik tuh sabulan 2 bulan guys jangan rada betah mulai ngaji sorogan ilaman lawan mina bina matu ambilin baruan sira matu bukan matu kita bang ngaji di pondok kos lalagaan jatuh mana bayadun leng saminggu tuh ngaji ngaji tadi pohon deui ya tatepkeun bae geus geus kitu bae pokona pondok pesantren mah setahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun aya muludan di mana ceng sia pesantren geus kebal coba sia jadi MC tukang ngatur-ngatur teh siap padahal mah aing can bisa ieu sebenarnya ngan pantang mundur santri mah konsepna ti ditu mundur komo bab ngariung mah jadi MC ngadadak bisana santri emang dididik ku guruna titah jadi protokol henteu pendidikan protokol pendidikan MC begitu bisa nyana kebeneran deui korina jeng korina can datang hawasina aceng banyak siap nyana pan jadi kori pohara jasa pan ya beda sautak saeutik lah beres teh atuh sambutan tuan rumah aceng bae lah sambutan tuan rumah sakalian geus gas mau balik lambat macet nyaw datang nyaw teh aceng siap diborong ku sorangan bae datang ka imam nya ngalamun bae aing sina naonan cenah santri mah kos kitu emang aya nu dipetakeun ti mimina bahan-bahan ngaji doang ngaji ke metakna di imah kabeh santri mah kos kitu tidok aya coba ayeuna pipidatoan ti dituna coba kokorian ti dituna kumaha prakna bae tuh kakarak dinya mikirnya berarti iya nu kapake ye di lembur teh karak nya mikir sautak saetik der bae geus 10 tahun diustadkeun tad kemana tad ulah marah emang gitu aduh aing naik jadi ustad ya isuk tad kemana orang nonton bola yuk siap ustad bae wae nonton bola menonton bola bae da ustad tah santri mah non teknis kajian gedeng teu meunang
terus bae kiai na ngaji bae lillahi ta'ala teu meunang marah ka santrina teh ai lain boga maksud tertentu mah kecuali boga maksud tertentu ngadidik ku cara marah masalah breng 10 tahun 15 tahun kadeuleuh ku ari padahal mah di pondokna tilok ngaji tapi di imahna masyaallah kapake ku cek lembur teh ajang ulah ka mananya ieu masjid jauh deui di kokolot teh aing dikolotkeun burung jeung nya hatena seserian ya siap sapira jadi imam ya santri ogos kitu eueun nu teu maju kabeh ge maju dak di Jakarta coba nu nyekel-nyekel masjid pondok pasar naon kata mushola santri salap mayoritas hampir 70% Jakarta nu aya di masjid urang Pandeglang urang Serang urang Tangerang salap di Bandung sarua bae masjid-masjid dicekelan ku bangsa keluaran lain salap masyarakat teu narima heran dipaksakeun ge lain bae cak teh lain kos kitu lain tapi lamun kaluaran salap masyaallah salah sautak saeutik mah geus maafu naon eta teureuna basicna awalna memang maksud ibadah jadi ngeunaheun dibawana endek ibadah dibawa kudu sok ibadah nikmat tapi lamun masyarakat dek ibadah dipimpin kuno lain ibadah duduiteun lain deui bae hatena jadi teu sapagodos antara masinis jeung muatan lain deui sakitu hebatna capetang nya teh lamun khutbah capetang hate teh lain deui bae kunaon maksudna lain deuk ibadah lantaran santri mah didik nedek ibadah ngeunah eta mah variasi doang berkat-berkat mah kos kitu mah ibadah tuh mata pondok pesantren mah teu bisa kitu geus lamun kiaina mahiwal jadi tim sukses di partai misalnya kiaina milu di Golkar sabaraha kiai nu runtuh Tangerang Serang Pandeglang teu kudu ka Jakarta teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur ambuk naon eta niatanana geus lain deuk ka Allah deui tah mantak sing hade ieu kredit ieu panyakit ka kiai kamari mah cenah aya nu nuturkeun aing ngariung ge dionang ku ari henteu atuh sia teh ku ari mah geus boga apaan sana ngredit goblok kamari mah ku masyarakat teh punten mama ku ari mah punten mama nu kan aya kanan ku ari mah geus di luar nyaritakeun nah lain kiai teh mah kos kitu ngredit lain kiai teh mah nya mah jangan doana ge jadi tim sukses lain kiai disatukan kos gitu beda geus teu nyambung penyakit dibawa ye la yabluwannakumullahu bisyai'in minas sayd Gusti Allah teh nyoba ka ahli Mekah ka urang Arab lantaran kehidupan urang Arab teh ngabuburon dicoba ku Gusti Allah supaya ulah ngabuburon kebenaran harita teh keur ari ihram mereka Mekah wa hum muhrimuna jan selanjutna ge lain keur ihram ge ieu teh tepati bagus sabenerna mah dina kahirupan Maisha teh urusanana ngabuburon kurang bagus nu paling bagus mah tani nomor kedua dagang eta nu paling hebat mah Maisha nomor kahiji tani nomor kedua dagang geus sakitu dagang nage sing hade deui tani nage sing hade ku ayeuna mah nah ieu lialam Allah maksudna Allah dek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah ge lain Allah supaya nyaho lain Allah teh dek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah nu Gusti Allah geus apalin ilmu zuhurin supaya kanyahoan ku urang saha nu imanna mantep ka Gusti Allah jeung saha nu imanna teu mantep ka Gusti Allah bakal kanyahoan ku urang kanyaho Allah teh bakal kanyahoan ku urang mantak ilmu zuhurin ya Allah setik mantap mayakhafuhu bil ghaib begitu diharamkeun titah ulah ngabuburon saat harita teh awas sing ade lamun masih kene aya anu ngarumpak larangan faman yatada ba'da zalika falahu adzabun alim sahabai jelema anu ngaliwat batas takabur berarti tina sabada dilarang ku Gusti Allah teu meunang ngabuburon ai praknyana pasta dahu terus bae nya ngabuburon padahal mah geus dilarang ku Gusti Allah berarti nya teh teu ngadenge kana larangan Gusti Allah ieu mah awas diancam ku Gusti Allah falahu adzabun
kuari geus dilarang ku Allah ku Gusti Allah bang bunga bang haram kredit haram tapi nyana terus baik berarti tada teh pamanitada sahabai kiai pamanitada sahabai ustad pamanitada sahabai tokoh pamanitada sahabai masyarakat mukminin mukminat sahabai anu ngaliwat ku atas takabur berarti geus diharamkeun kredit diharamkeun bunga bang terus baik cak Allah falahu azabun siksa wae tinggal nyaritakeun siksana apakah di akhirat apa di dunia kila cek sakaol mah di akhirat siksana engke bakal dibeulem ku Gusti Allah dikerebekeun ka neraka jahanam naudzubillah min wakila cek sakaol mah fid dunya wal akhirah minimal jelema anu ngridit jelema anu ngadahar riba bakalna diberena hamwal hazan bingung pikiranna bingung. Nomor kedua gede beteng betengna gede lain gede beteng gede beteng mah reuneuh ieu mah betengna gede beda gede beteng jeung beteng gede lain deui mun di kulon mah lamun di wetan mah nuju gede beteng di urang gede beteng reuneuh aya mah betengna gede lain deui aya ribaan dayut betengna dayut nyana mah eta teh tanda bahwa eta teh osok ngadahar riba cek nu gendut teh tapi teu ngadahar aing gendut padahal teu ngadahar ulah kasinggung untung teu bae ieu mah keur carita panyakit di dunia teu teu bae aing sial cenah kiai gendut yan teu aing mah bab jelema teh ayeuna sakarakter jeung satipe aya jelema memang ku Gusti Allah dijieun postur tubuhna kuru bae sanajan gembul ge kuru bae teh mah aya jelema teh mun daharna gede lintuh mun daharna leutik kuru aya anu jelema teh saeutik bae daharna sanajan saeutik tapi lintuh bae beda-beda teh mah ngan ieu mah keur carita nyaritakeun falahu azabun alim ieu nu asli nama jaga engke di akhirat geus teu samar deui ngan cek sakaol mah sarua di dunia ge bakal dibere di dunia di akhirat na jelas di dunia na hiji bakal dibere penyakit penyakit hazan penyakit syak jadi ieu bingung bae prihatin bae mang bae eta teh suuzon ke ka jelema suuzon bae coba ge kiai anu asup Golkar mah ka jelema suuzon bae kiai anu asup ulah asup Golkar pamarentah bae nyana sering jeung pamarentah bae nyana asup di jero suuzon bae ka jelema teu meunang nanaon suuzon bae mantak boro-boro jadi wali jadi solihin ge lain diganti ngaran moal lantaran suuzon coba lain lalagaan asal kiai geus bergelut mukhalid jeung pemerintah suuzon teh terus bae kasasaha ge suuzon bae lain cakula sehingga ada besi pajar cakula buka ge kitabna dina tafsir lain cakula kula mah ieu mah nyambung lidah doang ngan kadengna ti sungut kula cabok sia ku aing suuzon bae ge asal geus aya ka pemerintah bae kanu lain teh suuzon bae tapi lamun cekas kiaina waya jeung pemerintah dakwah aing mah ka pemerintah ge waya jeung pedagang dakwah aing mah waya jeung masyarakat nyana mah tilok aya suuzon-suuzonan biasa bae ka Gusti Allah nek duduhkeun ieu mah aing mah ka Gusti Allah waya nita ngazakat waya nyaritakeun teh jujur ka pamarentah teh pinarakaeun ka mah kabeh ge jelema kabeh ge yeuh bakal pae lempeng ngeunaheun kadengena sanajan teu nuturkeun atuh sanajan teu nuturkeun ngan kadengena mah tetep bae ngeunaheun atuh nyahoeun nya lagi kanu ngeunaheun mah masyarakat ge aya nuturkeun mah henteu tak kos gitu tah lempeng nah iya keur carita falahu azabun alim bakal disiksa famanita jelema anu teu nuturkeun ka Gusti Allah pasti disiksa di dieu keur carita cobaan masalah buburon kunyana dirumpak atuh puguh ku Allah dilarang kunyana dilaksanakeun takabur berarti teu nurut ka Gusti Allah pasti disiksa anak puguh ku Gusti Allah dilarang ngeridit teh terus bae motor ngeridit sepeda ngeridit imah ngeridit dahar ge ngeridit terus bae ta eta teh falahu adzabun naudzubillah min mudah-mudahan urang gabehan dibere caang hate urang
dibere cekas hati orang sehingga orang narima aturan-aturan ti Gusti Allah, bisa ngalaksanakeun sagabeh parentahanana, bisa ngajauhan sagabeh laranganana, sehingga orang maut aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala, digiring di masyar menuju surga Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uga di bawah bendera panji-panji guru-guru orang anu ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal wallahu a'lam.